Itrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Iya umat Kanjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kararieu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, sekaum 10 golongan. Innalan nadkhulaha, kami kabehan moal asup ka eta Abdul Muqaddasa abadan. Datang ka ilaha ge moal bae kami. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta dina eta kami moal lae ka ditu. Datang ka ilaha ge moal bae. Kuari mah ulah teh Musa. Ari mana deuk baksakeun mah ka ditu cakaonna ieu. Fa'al anta wa rabbuka. Maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran. Sangat habek. Eta ngomong teh kira-kira mah. Eta ngomong nyungkun ku harjasa. Musa, ai maksa-maksa teh mah. Sadap anta wa rabbuka faqila inna hauna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran. Los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami ngadeg di dieu bae moal perang. Gide Kanjeng Nabi Musa Masya Allah isi kaum puara-puara. Kanjeng Nabi Musa didinya langsung prihatin. Natena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasa. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana. Dararagahna, jangkungna, gedena, sedang ayo diinstruksikan kita perang moal semata-mata di kita ku Gusti Allah lamun moal dimenangkeun tapi geninganan geus kapiheulaan perjerih geus kapiheulaan kuborangan sieun tapi dinya Kanjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureun bung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari kita ngajak atuh teh kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tumantak naon teh Allah paing pancen geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia takwari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta mah katudaikeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat mun keneh bae apa kitu teh kuari dibere nikmat maneh saya teh munggah haji mah ngan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta saya teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun paling sakali sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang kawarah kitu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian parayamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus kisop awas pae namun terjadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dibere sehat, dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyawan kuno kolot mah. Eta teh apa nikmat eta. Mantak naon gunakeun urang pake ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Yo gitu pake ibadah salat. Di lembur urang, ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah. Jelema fakir miskin anu rada kesulitan bantuan. Nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah, eta Allah teh neuleukeun ka gerak kurang teh pan didelekeun ku Gusti Allah, lain didelekeun jak memang gerak kurang ngagena ngagerakeun Gusti Allah. Dibere nikmat teh lah kaum Kanjeng Nabi Musa eta ngomong apa gitu Musa. Kita ngomong urang mah, kami mah moal ka mana? Moal nurut ka maneh. Kajen teh ditahan ka mah teh hayang teh mati sia bae ka jeung pangeran. Loh, kali perang duaan, kali mah ina hanguna kok ieu teh di wae. Oh, kata Indonesia. Eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah. Ngomong gitu. Ya Allah, ya Allah.
Baca kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua kanjeng Nabi Musa qala kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran Nabi inni la amliku illa nafsi. Abdi macanya Nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun. Wala amliku bairahuma tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun. Abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah cedaekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti. Didinya ngopotkeun jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala ta'at. Maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya tak dulur. Ieu mah lain sambarangan parentah Allah. Buat kumaha ieu urang perang ka ditu. Ulah deuleu gede jeung jangkungna. Ulah ada jauhna pokoknya ima instruksi ku pangeran kayak aya hikmana yuk urang ka ditu tetep bae mbong cakauna inna huna fa'idun kami manek dijari bae oh mane musa ka ditu jeung dulur mah perang duana apa ka ditu kayak aya kabarna ka dieu nah eta ngaletehkeun jasa teu kaon kok itu teh ngaletehkeun jasa masyaallah kok di lembur urang nongkrong dulur ngararaji ayo orang mumpung hirup kene, mumpung diberi umur, orang ngararaji, ya kaum-kaum nanti, Allah siapa ngaji, jeung tongkrong, lang gue dapat ke tongkrong. Cara jeung gitu, ngantuk ngomong doang, orang lembur teh ngomongnya karena itu teh, ngajebian, saya teh pas gitu teh, ulah kukumaha, tenang. Ngadoa, kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi, maka ke kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep kaumna babagi maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah kita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa tos anjeun bae ka ditu kanjeng Nabi Musa yang ngadeet ngadoa ka Gusti Allah safruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti geus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah menta kieu bae Gusti la safruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin antara kaum-kaum nu fasik coba aya nyaota nu parasek teh kumaha ieu kanjeng Nabi Musa ngadoakeun ke pan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta atuh make jeung hayang safruq bainana wa bainal qaumil fasiqin das ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi pasikeun geus ka ditu pan kanjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong ke kitu teu pernah ngadoa kitu kanjeng Nabi urang mah diciduhan kanjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusah unggal sholat subuh diciduhan tenang we kanjeng Nabi teh diusah unggal sholat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan kanjeng Nabi pancelan keur ka mana ieu nu nyiduhan teh keke muriang apa naon cek cenah teh ieu nu nyiduhan eueuh mantep sholat subuh teh tuh wajib bae panjenengan teh neangan kanjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah cek kanjeng Nabi teh ieu aju eueuh ka mana ieu kula teh muriang ampura Muhammad wah ieu mah teu bisa nyiduhan teh cenah teh kula cenah nina ngaguna cek kanjeng Nabi teh Muhammad diciduhan bae maneh maneh teu nanaon geus lah walau kualima kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula dek asup Islam kuarima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh dek kumaha kanjeng Nabi teu perlu lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok berenja aing teh nyaho urang bojong tolong berenja aing turunan aing di bojong robak kene goblok geus kakawat bae can gelut cadaon hutu geus ublak kakawat
Eta begitu urang. Telele urang mah. Urang mah pugu. Eta teh asa bener banget teu nyahoan panjiruan. Komumun nyahoan di Banjar, pondok 2 tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, isuk-isuk teh pondok kararopi bae kitu tah. Urut peuting teh kopi panaya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh. Ieu teh ku cai panas turut dek dipicen ka jandela pas kiai liwat ka dinya. Kenapa kiai ka dieu? Eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung we ka dieu gitu tah. Masya Allah. Nyawa teh itu nu liwat kena kopi kunyanya. Usia saya itu apa? Itu orang kiai. Atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye. Goblok disimbraku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing. Murid pantungtuna mah teu beres. Cara aya di pondok posok pesantren, santri aya meureun 20 mah. Di santrina teh sok ngalaan nang kang ora. Kang ora dicayur kan ku santri gitu. Oh ya, tadi ada kaca pada kalah anak kain. Hah? Dekat anak kain bersih jadi pemanggilan kau yang ada. Bubar, siapa beres? Awas, siap. Ngalah anak kain tol mereh tenon te. Bubar santri bubar santrian. Masya Allah. Ayah Banjar mah paneta lain kok gitu tangkal kalapa punya nangis dihalalkeun di ayah santri orang mana Beijing sahabat. Aju ngalak ke kalapa ayah tuh bebe jadi halal. Eta pohara jadi kiai. Mantap atuh geus halal ke kitu di santri teh eta tuh. Ngan teu dituar doang tangkalna. Masyaallah. Saya teh kiai tuturkeun mah kos kitu. Mendak kula inget bae antar pesantren di Garut teh deuk pesantren ka mana ulah. Kalau maru tadi tuh bae ka Banjar teh. Ih, hayang ka anu, hayang ka ulang geus kadinya bae, teu nyaho sasakala, teu nyaho sejarahna kadinya bae. Antarna kadinya, datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji baga Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Santri mayak kan bergula mah anyar gitu kan ini berjamaah aya ka nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu adi mangsi di ka dieu-dieun tah dikaleungeun-leungeunkeun soelah teh pula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang kieu teh udang pan nya kadari kana beung capek atuh hari deung kabeh kita rondo aja ketemu. Oh, maksudnya berarti nek nyalakeun saja bae. Nek nyalakeun saja jangan menghidung jak punya anak ini. Begitu mah ku urang jajan punya mah. Saya takut gitu teh kiai na kolot bebeja menang 2 bulan teh. Bah, hari pindah beja kiai na geus kolot, tilok nyurah teh. Kados jadinya bae. Jadinya ulah pindah ulah. Aya yang boga surah ulah, jadinya bae. Kata kalau tuh geus jauh daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai naonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah. Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu kerjamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun punya nama pak urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kan roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta tuh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deukeut jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal nya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk mah gede geus aya santri nu ngaralauk halal kan we atuh santri be kabeh pisan tunggal poe ngalaan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk ada gua ku soleh nah ieu mah kakarang ngalagori bae goblok sia kadieu sia da jamil pada salahan gori pamalingan sia balik sia balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh
Jadi leleuna para. Matak Imam Abi Yazid al-Bustami ditanya ku muridna, "Mama, abdi rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon?" Dua, teknya saumur hirup paling bungah dua. Naon? Kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling jopret. Ngeunah. Tak mau nanya sia. Nampiling eta nikmat jasa sejenna teh gila. Ya sama masyaallah. Kedua, nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu ngiduhan. Kata dia kabeget asana nikmat. Dua seumur hirup nu nikmat teh eta. Sebab didinya lah kula diangkat jadi wali. Naik derajat teh ketika ditampilin ceger. Oh iya gerak Allah. Langsung naik derajat. Begitu pula sekali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nuju duan cuplok bae. Kula sadar ieu teh gerak Allah. Langsung bae naik jadi kutub blek. Eta lah kanikmatan kula. Urang mah teu nyaho maknana sih. Di ciduan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh siap. Besi si bande ke si kieu emang aing kebal tengah lagu jelema. Kita jauh mana? Lamun nyaho mana nama? Urang keur dimuriangkeun teh keur diangkat derajat, tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana teh kumaha mun narimana sadar ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah, naik derajat urang. Lamun urang ajo nyilet tolol meureun sia, turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun teu jadi wali mah merosot pamatung. Wah. Anda ya jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab. Lain maca kitab mah gampang. Hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang. Kiai kos itu dituturkeun. Ulah, si ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang? Alhamdulillah, meureun menan kitu ge eta teh gerak Allah aing teh teu bagus bae naik derajat urang. Naik. Ulah aja awas yang ngomong deui celuk situ. Ilmu etan anu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina kumaha sikap urang ka mana iloyogna batin urang masyaallah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah wal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae dicoba dek naik kelas atau komo ieu ti solihinin ti walieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna badal qada. Kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula. Eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokkeun ku Gusti Allah gering dikodokkeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokkeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu Kanjeng Nabi Musa ngadoa sabtu bainana wa bainal fasiki bestes warapan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kok kieu. Sudah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu nanti teu kecekel kuduana. Gede. Tetap lawan Firaun tah. Untuk ngomong lagi capekan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema tangkat gagah sebab disesuaikeun jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asian boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing ye kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeun mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cek Kanjeng Nabi
Abu Bakar mana? Sayyidina Abu Bakar. Umar mana? Utsman mana? Ali mana? Tah ditanyakeun, maksudnya adalah iya umat, gerak tulungan, ayo gerak kamu. Pemikiran umat pan pohara ya. Maka rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh tuh urang cikupat teu sering maca shalawat teh. Kan budak teu bagus di maca shalawatna ya. Kurang yang naik pangkat. Aduh Kangjeng Nabi ya Allah. Matagi ngadoana para Kangjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aduh boga lawan Firaun. Menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buat kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tah geus bangkawara aja teh kan ngomong. Oh alatah des ieu bae babai teh kaumna tu ayeuna mah lah teh kaumna ieu idap anta anjeun bae Musa warog buka jeung pangeran anjeun kan itu pakotilah haula inna haula main berapa deh dua antang mah jeung bae di dieu pake tang ngomong lain lalagaan. Nungkuna nu pohara jasa, ngejebia nu pohara jasa. Siapa itu? Hendak Kangjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat, taat. Nada, fasok bainana wa bainal qaumil fasiqin. Bebe, pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawarang para rasek. Pisahkeun. Ayo coba tungtungna. Beakan amat Musa Gusti Allah pangadoa. Aiga teh nurut Musa. Beakan amat. Yo. Ketika Allah diijabah, qala fa inna muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Fa innaha Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban dua Kangjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu. Muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu buang kawara ka pasikin kudu arara asupnya kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yakihuna ya ta'ayyar bakal dibere bingung bae tadi tuh moal bisa balik moal bisa muntah urang mah yakihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot kata limbang ngaranna eta ulah kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu daleukeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum buang kawara teh bakal dibere ka sarung kakalimbang balik wal bisa kali itu moal bisa 40 tahun. Oh, kakalimbang 40 tahun. Ge Abu Nawas pas perapatan kakalimbang. Kumaha Abu Nawas? Tenang, aya kena cara. Kumaha carana panampa lain. Kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain. Kumaha porosot jeung calana sia. Kolersian nu gede mana? Udah wat bahaya deui teh. Tah, nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener ieu mah. Porosotkeun nah ieu gedean kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kok sih? Lain Abu Nawas atuh kok gitu. Menda kurangnya gitu, lamun teh katarung atau kata limang cekel keler mana ya nu rada gede. Pas kebenaran orang nyekel nu babaturan buru iya nu gede mah. Ya Allah aya we Abu Nawas. Iya. Fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sana yatihuna fil bakal bingung nya bakal kasarung nya dirinya kakalimbang bulak balik dirinya bae. Eta teh kira-kira kata limang teh adalah 40 sana 40 tahun bener bae. Eta Gusti Allah salah ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Musa ala ta'sa. Ulah putus asa anjeun. Ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu berasa. Ulah dipikiran. Manes ibadah ka Allah ajak umat anu nurut.
jelema-jelema nu teu nurut ka anjeun lu pasek salah tah ulah dipikiran asa konsep ieu. Urang gitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sileuleuy ajakan. Geus bener-bener buang kawaran. Kita ulah main bae, kita ulah adu kotok, adu kotok bae. Malah mah kiaina ge dititang adu kotok bae. Ayo kiai ka dieu, nya heuh paleh heula ieu golong. Ai naon paleh? Paleh mah di kieu ge diseket-seket. Ayo paleh heula. Kiaina dititang, pane teh pangkawar aja. Kiai teh dititang adu kotok, ditungtung untuk awas digolok ieu. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu tah, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai negara sepan. Daya cerita dakwah. Nah, ieu konsep salat asa alal qaumil fasik. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Mane mah mane bae. Yuk menuju ke Gusti Allah. Nuturkeun ada nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Nah bangun masjid teh engke aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Nah bangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengikeun jelema hiji. Ulah saja salah satu alal qabil pasti nu hiji pake antep. Antep. Urang bae terus bae kejenyana. Ugaledeg geje. Artinya maknana engke makna pos ku galeri kumaha alum. Engke diantep teu lain. Urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu. Sakawasana, samampuna ke jelema nu nangtangan, nu ngomong macem-macem teh deulekeun. Sebab hakikatna mah lain ka kiai, berarti nyana anti ka Gusti Allah. Asal geus anti ka Gusti Allah, nentak ka Gusti Allah tinggal dideulekeun bae. Tinggal dideulekeun ka. Ieu para tasalal pamil pasti pakai berarti nyana. Tengah dukung karena siar-siar agama Allah. Antep deukeun, saha kayaknya tungtungna. Tungtungna mah pararahe katanya. Atuh pararahe ngana pae nu ngabangun ge pae ieu. Ngan ge di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat. Da ieu keur leuleupikanana. Belah dieuna nyeun pondok pesantren. Pondok pesantren teh sadeuleuh bakal didukung bae. Tungtungna mah mitohana bae ngalawan. Itu ajak ngedanan deh yang pondok mandi dia bae ceng dia ya di dia ya tanah abah umat raja ya teh atuh sanati anak abah gila anak abah sih anak abah dia tah geus ngariung diajak sakali dong teu ajak kami toha diusir begitu bae ngiran teh ya tolol teh budak didinya giliran kuari bae ai teu diajak aya paralang ngariung teu diajak sakali mitohana eta. Masya Allah, ngajang hilek bae, iya kunaon, abah orang nanti diajak ngariung. Pada ayat tadi lembur tami, kata diajak ngariung bae ngajang hilek. Tah, eta pas itu Masya Allah, diberi berkat ya dipikeun berkat. Berikutnya teh aya, abah tadi diajak diberi berkat bae, dibalakeun ka imahna buang berkat dem nyaho, tak los siap. Kita ngajang hilek na luar biasa. Diusir tung. Siar gue ke pesantren mah lu kali gitu. Tah eta kayak mitoha bae kos kitu. Masyaallah, aya nu jeung kolot sorangan. Dibiayaan di pesantrenkeun ku kolotna, dipale-pale ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna. Kuari geus aya nu ngaji gitu, boga santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna gajang hilek beter sepen ke anak parkir ieu mah panten geunang saha. Anu teh eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot ada terus. Ya ini menyen pasantren mah ieu teu ngahormat saeutik doang, sa eta kos itu. Ieu pagawean syiar agama Allah kos itu. Hese jasa ka ndek maju teh. Tah konsep salat ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Dan ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kanjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yes, dari tenang Musa salah saja alal qaumil fasik. Bener bae. Eta begitu Kanjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kanjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaru kurang ka mana dek balik ieu caknya yuk urang baralik ayo urang balik Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harumna
kemudiannya nama ati cicing duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Iya kaum saya berangkat balik kan dia ya berangkat mimiti mazhab pada maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cek pan urang aya di dia deui salah ya ganti pemimpin sia kamana ieu balik urang tadi tuh karena kali itu di jalan kali itu kajian dukungnya ya berangkat pas subuh maghrib aya di dinya deui kitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah ndek nganyarungkeun jelema ndek ngabingungkeun jelema ndek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah ye ka dieu balik mah sasaurang teh berangkat ayo tuturkeun sedengkeun jelema na 600.000 kita lihat Alvin, berangkat aja ya, berangkat kafe ke 600.000. Iya jalan bener mah, oh bener kan, iyo kadia iyo. Kurang tuh berangkat itu maghrib ayah didinya deh. Itu apa di dia? Iya sih gara-gara nah. Jadi itu teh, sudah bengkok kakak tuh, kurang kakak saya. Ayo balik lagi, iya bener mah. Ayo berangkat, ayo siapa jadi pemimpin balik asal berangkat isuk maghrib, kan nggak dia deh. Ini orang pengumpulkan diri bayi. Wah, ya 40 tahun. Kaki Tuhan 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Nayalah yatihuna bil ardi yehumangnya na dirinya 40 tahun terus-terusan. Di mana berangkat isu-isu. Sore ayah didinya di berangkat sore. Isuk-isuk ayah didinya hatan kolodo. Marah-marah secara ruas atau pae mulai. Bisa tahun saya nupai hiji 2 tilu 4 tangka 20 tahun para rakyat berdua tapi tetap nyana berusaha de keluar dirinya. Apa berangkat balik maksudnya ke kadinya deh ke pae aya. Seberangkat ke kadinya meureun balik teh ye ka dieu brong ke kaditu sareng aya didinya deh nu pae deui. Ayo 600.000 teh ya hatan korodo kuluh para rae kabehan illa man lam yablugil usrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tan umur 20 tahun mah ke bawah kayak mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu mau. Nu maot mah 20 tahun ka luhur. Empat teh aki-aki mah pae ge. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahnya kita berarti alfin 600.000. Entah wa Harun wa Musa fikih kanjeng Nabi Musa sareng kanjeng Nabi Harun maot dirinya di jurang ti kanjeng Nabi Musa maot dirinya kanjeng Nabi Harun ge maot dirinya maka jurang ti rahmatan lahuma jadi rahmat ka kanjeng Nabi Musa jeung kanjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa ikeun kaum-kaum paralase kabeh. Didinya blek paralase kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep kanjeng Nabi Musa mengadua ka Gusti doana ayyudnyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajari Gusti abdi mah mun maot nyuwunkeun bae sabalangan bae takadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deukeut berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung kanjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggil nandu sakumaha didongengkeun kajol kanjeng Nabi ekang malaikat Jibril alus Assalamualaikum Waalaikumsalam mananta nah, Jibril, non Jibril kan dia. Hebat jasa, kan Nabi mah. Jibril ketenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah, mal kebal deui kana mah. Oh masalah, maot penting di dia deket ka ditu. Nya, Ardul Muqaddasah. Pamitan we, jelelean ke foto we ke. Ini saya kan ngomong didinya. Seminggu kemudian datang malaikat maut. Utus Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda. Ana Israel malaikat maut.
Nah, nan gitu. Tugas kula, nabutna, bong, jagan ya Allah, Allah mau ngapain gitu. Jangan kalau kiamat sih jadi serius sih baik kalau nggak tugas, bong, jagan itu mau ngapain gitu. Anggap kain pak. Ciken cek kalau ikulah bayi tugas, tugas saya kan itu, mau makan itu. Laporkan, nungaran Musa, malwa kayang baik, tidak. Semua kalau aing gua yang berbeda lah kan itu. Aing mencarikan cara ku Allah ya. Ya doa kanjeng itu malah kalau Gusti sama Gusti. Nungaran Musa teh Nabi Gusti, Rasul Gusti, diinstruksikan mau pae embungan ya. Kudu kumaha tuh. Kula memberi kesalahan embungan. Mata Gusti, embungan mah bejakeun bae. Ya, diberi umur panjang gitu. Endengkeun dampal leungeunna ka sapi. Tah, eta bulu sapi anu karungkuk ku dampal leungeunna, eta adalah umur panjang Musa. Bejakeun ka itu beda-beda umurna. Datang deui Assalamualaikum. Nyamut-nyamut lain, nambahan. Oh, nambahan. Diklapor ka Gusti Allah. Jamaan ka kumaha cenah? Hayangna saku mama. Mau tahun 2 tahun man panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur masalah. Dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeblek. Tah eta buru sapi anu karungkuk ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh teh kitu. Atuh loba meureun mah ribuan tahun. Heeh tah kitu. Anu mungkin beak mah pae keneh wae. Jadi pae keneh. Pae keneh mah kuari bae. Kepae kuari pae asal menang ridho Allah. Allah bisa daun kan? Daun. Di kuari pae. Bener ya besi ngamuk ke kan. Ngamuk banget. Bener Kanjeng Nabi mah malah ngamuk moal. Ini ridho aja dari kuari ridho. Kan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Kan ai panjangna ribuan tahun ke bakal pae-pae kene ada kaon kiri yang ising didinya. Kuari bae. Harina itu jadi saya hayang tarom ya minal adil muqaddasah. Sabalangan ke adil muqaddasah. Ya dia cukup dia deket. Berbaring Kanjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Kanjeng Nabi Musa jadi ngomongnya nama dicabut nyawa. Ngeri sudah terjeri aduh masyaallah. Lalawan atuh. Iya saja kita panglawan. Ayo lawan pikir sakit. Kalau lakon Kanjeng Nabi Musa kok gitu teh. Jadi tahu enggak? Masya Allah. Enak parah ya mah. Oh, cabut Allah. Amanatnya nak ka kaumna ka Kanjeng Nabi kan sejen-sejena ka kaum ka Yusa dimana kuring maut didinya kuring kubur. Hampir gitu Nabi maksud Kanjeng Nabi urang dimana kuring maut didinya kuring kubur. Tak mautna di bumi Siti Aisyah jadi kubur dan Kanjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur. Ieu Kanjeng Nabi Musa didinya dikuburna di urusan biasa urusan dikubur didinya. Nah maka peti Kanjeng Nabi Musa peti nolot sekitar bangsa 20 cm. Nah lama 20 cm. Eta teh diurugan di zaman Kanjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan. Eta taneuhna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm dari kasih jaina. Ke diurugan deui ku masyarakat kitu kau. Kuburan Kanjeng Nabi Musa di jarahan biasa. Kemar seminggu 2 minggu eueuh deui anu tetep patina kadeulean bae. Teu bisa teh kadeulean sebab ieu jawara. Supaya nyata kadeuleun, tapi didongkel dek dikajerokeun teu bisa. Ini tutupan taneuhna ninglai deh. Coba urang gali kuari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae. Datang ka kuari nya nama ieu jalan geus menuju Palestina. Ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan. Sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean. Kuburan Kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan. Eta nol kuari sekitar sakieu tah petina.
Eta teh udah digali dikanakeun teu bisa. Ditutupan bari ngingrai deui. Jadi kuari kadele bae ke. Lamun urang lamun kae kepala kali itu ilu gitu kan. Darah kakangnya Nabi Musa. Kuburan sisi jalan, di orang di mobil bae katingali. Set arah pasti belakang tuh katingali. Eta kuburan Kanjeng Nabi Musa. Gitulah makam Kanjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge. Eta ditutupan ngingrai deui. Digali kanap teu bisa. Doser bang, doser geus dipindahkeun, geus dikondisikan kuburan Kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan, tetep bae teu bisa. Didinya bae datang ka kuat. Itulah kuburan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Beres jelema nu 40 tahun didinya bulat balik adinya bae pae. Kemudian Kanjeng Nabi Musa naon? Termasuk Kanjeng Nabi Harun mah belah gitu si Kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter tadinya eta teh biasa Kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyingrai teh naon malah cak riwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi teh riwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kanjeng Nabi Harun cak riwayat di Yaman dihijikeun Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Hud, Kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi. Kita adalah di Yaman. Mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah. Sebab pernah deteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikeun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ieu di jero taneuh teh kecilan bae cak orang Amerika naon eta la ilaha illallah. Sieun ya. Negara letik tapi dipakai kasieun. Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika. Mentak dicumbu Indonesia mah. Disumbu, iya teh iya, nu di dahar kurang jeung nu dibawa ke Amerika hampir bagi dua bahkan leuwih nu dibawa ke Amerika. Iya teh iya, nu di dahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ke Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu. Iri hate urang lamun nyaho mah. Pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah, asal aman bae tah, asal aman bae. Masyaallah, mantap. Makin jadi presiden makin nikmat, luar nikmat. Eta begitu titi-titi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi titi gigirna luar biasa. Itulah keayaan Indonesia dipakai ka bonggol jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal. Oh horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasi na sarua gubernur oge. Tapi Yaman dipakai kasieun lantaran di jalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di Indonesia gen teh tetep dipakai kasieun. Cieun di Indonesia ge teh dipakai kasieun teh Islam ortodoks, Islam salaf. Enggak kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem modern anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal diskos itu berapuh dibeli ku duit asal dikahareukeunna dunia ieu sahabat kabladina terus serangan anu luar biasa kahareupeuna mah wallahu a'lam kumaha meureun si agama di Indonesia kuari keur ngeujeuna diacak-acak kieu acak kitu teu meunang salah nanya kuari Ini keharapna mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah idinya wa nabi Yusuf badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarang kum gede da. Ayo lalakona Kangjeng Nabi Yusuf berangkat tin kaumna. Dua kabilah teh Yusuf bin Nun yang Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin. Jadinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanaga sakitu jangkung gede lagi eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusuf jeung kaumna. We eta we jumpah hari teh lantaran serangan icak luar biasa perang sama Griban. Lamun ieu eureun bahaya kan tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe ditutop heula ka malaikat stop eureun heula saja ulah ka sore
atau malaikat menyekelan mata pada supaya burak. Tajam, takut si Allah. Kena tuntas lah perang, tuntas tajam. So, eleh kaum Jabarin, Sakara, gas berangkat gas, diberangkatkan deh. Jadi sejarahnya umur dunia iya pernah panon poe di stop kudu si Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Musa ngalawan kaum Jabarin lantaran tanda suatu kurang tajam eta panon poe di stop tajam. Masya Allah asal alagaannya panon poe. Kira-kira kayak saja mau kibat lahusan susah akan hatta faragha min kita lihat hingga selesai perang melawan kaum Jabarin. Masya Allah mendak diriwayatkan Imam Ahmad bin Musnad kana hadis inna syamsa lam tuhdas ala basharin. Aya hadis ku diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia ente pernah disengker, ente pernah ditahan terhadap manusia mana baik illa liusa kecuali pernah ditahan tajam ikan kanjeng Nabi Musa layali yasar ila Baitul Muqaddas dina petingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal orang nyaritakeun wasbu alaihim naba'abnai Adam bilang dongeng putra kanjeng Nabi Adam alaihi dalam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha ke dongeng minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.